Ma isukan mangkaning bulan puasa urang heuh teu boga dengan sangu. Duh, mah boga hayam teu mun boga rek dipencit ku uing ye jeung isukan jeung engke jeung peuting sahur. Tuh hayam dinu di kurungan jang aya nam rek dipencitan mah aya tuh kanggo sahur mah janari nam. Atuh rek dipencit atunya mah ka ditu rek nahan pesona heula. Nya nam. Oke lah atuh atosan heula nya kedap rek nyendak pesona heula. Nya kek mama ngan tasakna wae. Heeh hayu ke kedap. Mananya si emak teh dina kurung mana ya ada 2 kurung. Teh mah eueuhan. Tah eta sigeuna mah ieu kela undah heula HP-na ah. Pencitan ah jeung isukan ah jeung ke jeung sahur peuting ah. Cing urang tewak heula ah. Ih hese geuneun euy nawakna ge. Gelah ieu mah laleutik hayamna. Aduh. Aduh ieu mah anakna keneh. Aduh si mama aing ngabobodo aduh. Tadi indungna rek ieu dia ngabintik sok aing pencit sia. Nah goblok teh ini. Aduh ieu mah anak hayam keneh atuh mah Gusti. Sia rek kasih mah ka ditu rek dituduhkeun. Kira aku rek anak hayam rek dipencit jeung sahur mah tuh titik keneh. Wah aing ah. Ma, aing mah kumaha nuduhkeun teh ieu kumaha tuh anak hayam ieu mah pitik keneh atuh mah ieu mah anakna keneh. Aduh aing rek dipuncitna teu tega mah. Apaan sekujang hayang-hayam pan ieu teh hayam lain peda. Ayam nu teh lain peda. Tapi heueuh disalah kuring mah aduh. Sok ngalakeun ka mah. Heueuh salah nu kuring mah aduh. Panujang hayang-hayam cek maaf itu aya na kurung. Salah mah. Rek ditewak mah. Sok mah ngan pasak mah. Mah tulis mah rek di kaditukeun deui ah semua ieu mah anak keneh ah. Mama dah nuduhkeun peda nuduhkeun hayam. Salah kuring ah.